Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh Kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagean anu ka 30 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Nying hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagean anu ka 30 genepna. Kumaha salajengna sorot cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, lengkah suku Adipati Sena ngarandeg hareupeun buruan gedongna. Matana buncelik, huntuna kekerebat. Sedangkeun Kidarpa beungeutna ngaradak pias koleas. Matana teu sirikna dibete-betekeun dumeh asa teu percaya kana tetenjoanana. 10 urang prajurit anak buahna kasampak geus ngagaloler dina kayaan suku jeung leungeunna Parotong. Sedangkeun Damar Anting nu tadi masih keneh dibarogod kiwari katempo keur ucang-ucangan dina tonggong kuda. Kajadian ieu nimbulkeun kaheran sakaligus karuas pikeun Kidarpa. Dirina teu nyangka yen pamuda anu dibawana teh tetela sakti. Aya rasa gimbir ngadadak nyangsang kadirina, tapi ayeuna mah kagok asong jadi daek teu daek kudu wani nyang hareupanana. Kalayan teu tatapasini deui, Kidarpa loncat dibarengan ku ngayunkeun bedog panjang corelat leng hiuk seleber. Ngagurilapna bedog nyamber narajang arah kana beuheung. Panarajang Kidarpa lumayan kuat kusabab dilapis make tanaga jero. Datangna kawilang berak ngagempur Damar Anting anu masih kene ucang-ucangan na tonggong kuda. Hus plos. Bedog panjang Kidarpa ngan ukur nebas angin. Sedangkeun kuda anu ditumpakan ku Damar Anting ngajerete nangtung bari ngaluarkeun sorak.
Damar Anting rikat ngelok jeung nakis pigelangan leungeun musuh make jurus wanara ngepret. Wuduh plablak keringan. Ki Darpa ngarasakeun leungeunna asa anu nongtak, awakna jadi ngoloyong kabawa ku tanagana sorangan. Nya kitu deui bedog panjangna anu masih keneh nyolodor ngababad ka hareup. Ceras. Sakilat bedog Ki Darpa ngahancat tonggong kuda anu sapada harita getihna langsung muncrat. Wuduh. Ki Darpa langsung ngajongkeng waktu serangan balik Damar Anting nunjal pisan kana hulu angeunna. Hiji-hiji kisanak bungan tadi ilaing oge neungeul hulu angen jadi kapaksa ayeuna ku aing dibalasnya. Kitu cek Damar Anting bari seuri sedengkeun Ki Darpa gentak pudang. Korejat dasar pabudak edan, aduh lumayan eungap tapi ulah waka bunga dewek candu masa eles ya edan. Sanggeus ngomong kitu Ki Darpa langsung ngamainkeun deui jurus-jurus bedog panjangna. Gerakana lincah ngababad ka luhur ka handap ka sisi jeung ka gigir. Sat kilak. Damar Anting rikat ngakilak dina waktu panarajang bedog Ki Darpa nyurubuk ti luhur rek ngalampuh ceulina. Ser, wush. Angin tiis karasa ngahiliwir. Nandakeun serangan musuh teu bisa dianggap enteng. Wuut. Ki Darpa teh eleh geleng manehna rikat ngarobah jurus bedogna malik narajang notok beuteung. Tapi lain oge Damar Anting mun teu bisa nyingcet tina panarajang lawan. Sakilat bari jeung teu katempo gerakanana nyaho-nyaho Ki Darpa ujug-ujug ngagoak kusabab gerakanana kakonci ku Damar Anting. Kajabat ti eta krak. Leungeun Ki Darpa potong bari jeung langsung rubuh congkeng. Sabelah mata Adipati Sena mureleng nempo bedog panjang anu ngageter keneh nanceb ngepas dina tungtung indung sukuna. Kalayan teu loba mikir panjang deui, Adipati Sena nenjrageun sukuna wut kolepat. Sapada harita bedog Ki Darpa anu nanceb luhur taneuh langsung ngaclang nyurubuk narajang ka palebah Damar Anting. Bet. Bedog panjang Ki Darpa nu digunakeun ku Adipati Sena but-bet narajang. Gerakanana suat seot motong jeung ngagunting. Malah masakapeung muter jiga kolecer nyamberan Damar Anting. Harita Adipati Sena luncat dibarengan jeung ngababadkeun bedogna kabeh katuhu. Sedengkeun sukuna narajang nyabet ngalagado. Wut bet. Dua jurus sakaligus nu ngagempur narajang tanpa mereka sempetan pikeun nyingcet kalawan. Cacakan mun lain ka Damar Anting mah pasti panarajang Adipati Sena bakal nimbulkeun korban jiwa nu kacidat terehna. Kusabab jurus-jurusna Adipati Sena katut kakuatanana kawilang luhur. Harita sakabeh prajurit jeung pagawe nu lalajo tarungna sang Adipati geus nyangka yen Damar Anting pasti palastra kulantaran moal mampu ngabendung serangan ti Adipati Sena. Hiat hut betlak tuh cari jeung gabrou. Tekung silila Adipati Sena terus namru bari ngagerung. Sedangkeun para prajurit nu lalajoan kabeh oge gogodeg dume ngarasa heran kusabab Damar Anting geuning mampu ngarubuhkeun sang Adipati ngan ukur ku sakali geprakan. Jeleng. Ganjang Adipati Sena udang deui bari ngagorowok. Hiat! Wudu! Dua gempuran jurus walet sakti narajang seperti angin. Pating saleber ngabahayakeun jiwa lawan. Wus jorelat. Damar Anting rikat ngabendung ku jurus-jurus tapak dewa. Gerakanana lincah jeung loba nipu lawan. Wudes des plak kedudes. Teburung Adipati Sena jadi mundur. Sabot keur kitu
Panarajang susulan Damar Anting mampu ngarubuhkeun rekepna pertahanan lawan. Hiuk jebrot, jengkang. Adipati Sena tanpa bisa nyingcat, awakna nangkarak bengkang. Kayaanana estu nandangan wiwirang di kolong catangnya gedenya panjang. Gurinjal. Tapi tepati lila Adipati Sena gentak hudang deui bari kukulutus. Bangsat. Kurang ajar. Hade oge pangabisa ilain. Edan. Sanggeus ngomong kitu, Adipati Sena rikat nyapukeun leungeunna ka hareup. Wusus. Sapada harita puluhan peso balati pating saleber ngabiur narajang. Jeleng curalit-curalit. Damar Anting rikat nyingcat bari juralitan di luhur. Dibarung ku ngaluarkeun jurus tapak dewa ngaluluh gunung. Seor barabat plak-plak. Sagalombang angin dahsyat ngagebu nyapu sakabeh balati Adipati Sena nepi ka raceleng paburisan. Malah sabagian aya nu nancab niir ka prajurit nu lalajo. Atuh kayaanana jadi leuwih kacau. Sedangkeun sang Adipati terus ningkatkeun wawasena dibarung ku gerakan-gerakan silat tingkat luhurna. Des. Sakali ieu mah Damar Anting ngajarig jeung kahantem ku tenggeulan anu nyayang kana dadana. Cerjeg. Harita Adipati Sena barang nempo Damar Anting ngajarig jeung langsung nyusul tepus ku serangan peso balatina. Wudut. Aya kana limana balati racun sang Adipati siap namatkeun riwayat sang pendekar Damar Anting. Tapi Adipati Sena kacida kagetna waktu pusakana ujug-ujug nyerang balik ka dirina. Hiat hudut. Ngaburisatna cahaya koneng barang jeung sabetan kujang emas ngebabad belati racun ganasna Adipati Sena. Terang. Sapada harita pusaka rahasia Adipati Sena alias balati muruluk parotong jadi dua. Malah selasa hijina aya anu parat nembus kana ti koro sang Adipati. Hiu calem. Kulahe. Ngan ukur sakituna ngagoakna Adipati. Sapada harita Adipati Sena namru bari dina kayan guyang getih. Para prajurit jeung sakumna pangeusih kadipaten hatena ngarasa sugema. Dumeh bisa lepas tina kaangkara murkaan jeung kasarakahan anu salila ieu bahu denda di Kadipaten Banjaran kaasup Nilam Hanum nu datang nyamperkeun ka Damar Anting. Kang, cek Nilam Hanum bari ngarangkul. Sedangkeun Damar Anting ngan ukur bisa cicing waktu rangkulan randa bengsatna Adipati Sena karasa melit pageuh. Dirina teu bisa hoja ari ditangkep kuranda mencerang mah. Alhamdulillah nyi akang masih kene di tayungan salamet bisa ngunggulan Adipati Sena. Kitu cek Damar Anting ngomongna. Najan teu ditanya tambah teuing bari ngarasakeun ngaguruhna dada Nilam Hanum. Sabot keur kitu sareret matana nenjo ka saurang awewe nu make papakean wungu. Nyi, manawi terang, hari itu saha? Cek Damar Anting, semu ngahareos. Bari nunjuk ka awewe nu nangtung hareupeun gedong Kadipaten. Nilam Hanum gancang ngalieup bari nenjo ka pelebah tempat anu ditunjuk ku Damar Anting. Pan eta teh Nimas Kancana Wungu garwana Adipati Sena. Geurisnya Kang. Sok sanaos tos randa sepuh oge katempo keuretan beungeutna. Nyesakeun kagelisan anu luar biasa Kang. Cek Nilam Hanum ngajawabna ku rasa timburu. Dumeh Damar Anting masih keneh neuteup ka Nimas Kancana Wungu. Padahal nu sabenerna mun seug nyaho kana eusi hatena Nilam Hanum pasti bakal menta dihampura kulantaran geus salah sangka. Nimas Kancana Wungu berarti
Damar Anting tekebat nyaritana kusabab kaburu manten Nimas Kancana Wungu ngaleos ka jero gedong. Wayah nanyi akang anteur nepungan Nimas Kancana Wungu ayeuna keneh. Daek teu daek sok sanajan rada jengkel Nilam Hanum kapaksa nganteur Damar Anting muru ka jero rohangan gedong kadipaten. Sok sanajan rada jengkel Nilam Hanum teu burung daek oge nganteur Damar Anting asup ka jero gedong kadipaten pikeun nepungan Nimas Kancana Wungu. Di jero gedong kasampak harita nalika Damar Anting asup ka jero rohangan. Nimas Kancana Wungu keur beberes jiga anu gura-giru rek indit. Tapi sanggeus Nilam Hanum jeung Damar Anting kaburu datang, Nimas Kancana Wungu gancang indit. Ngan hanjaka lengkahna teu kungsi kebat kusabab Damar Anting kaburu ngagerawan. Bu, antosan manawi tiasa nyarios heula sakedap. Ceuk Damar Anting bari muru ngadeuketan. Sedengkeun anu digerawanana harita langsung ngarandeg palebah lawang bari samarepola. Punten Bu, manawi kersa diwagel waktosna simkuring bade tumaros. Mangga Jang, bade aya pikersaeun naon, bade naros naon. Nimas Kancana Wungu nembalan di barungku imut ngagelenyung. Sok sanajan geus meunang umur, tapi tetep imutna matak nimbulkeun rasa suka pikeun sakabeh kaum Adam anu nenjona. Punten ieu mah pami ibu leres jenengan teh Nimas Kancana Wungu. Leres pisan Jang, ibu nami Kancana Wungu. Kunaon kitu? Dupi ibu leres gaduh putra anu nami Nagarini. Sakadapan mah Nimas Kancana Wungu barang menang pertanyaan kitu ti Damar Anting. Bibirna ngadadak asa kakonci, letahna karasa asa kaku. Sorot matana ngadadak layu. Cimatana teu karasa, ujug-ujug ngalem bereh maseuhan pipina. Akhirna awakna karasa leuleus, malah mah meh-mehan rek ragrag mun teu kaburu ku Damar Anting gancang disangkeh mah. Nenjo kajadian kitu Nilam Hanum nu tadi hatena ngagedur ku rasa timbur kiwari ngaradak leeh di barung ku rasa teu ngarti kana naon nu kajadian sabenerna. Kalayan teu loba mikir deui, buru-buru Nilam Hanum nyampeurkeun ka Damar Anting bari sakalian sangka Nimas Kancana Wungu dipernahkeun na tempat sare. Sanggeus kayaanana tenang, Damar Anting nerangkeun heula ngeunaan sahadirina. Nu saterusna ngan barabat we, kalayan teu disumput salindung jeung sindang silokakeun deui. Damar Anting ngabeunyer beaskeun kaayaan Garini anu kiwari aya di Karang Kamulian jeung Aki Nagareksa katut Nini Nagarunting. Caritana kabeh taya nu kaliwat. Timiti manehna patepung jeung Aki Nagareksa nepi ka maluruh Garini ka nagri Jin Linggasoka. Kabeh dicaritakeun. Damar Anting ngayakinkeun ka Nimas Kancana Wungu yen Garini miharep pisan kahadiran nu jadi indungna. Sumegrukna ceurik Nimas Kancana Wungu anu ngarasa diri geus kapidangdung alatan diiwat ku Ki Jantra jeung ngarasa gede dosa dumeh kapaksa daek jadi garwana Adipati Sena. Ngajadikeun dirina poho kanu jadi anak anu ngan ukur hiji-hijina. Dirina rumasa yen salila ieu teu ngusahakeun maluruh Garini. Alatan beunang dibohongan ku Ki Jantra yen kulawargana geus eueuh di kieuna geus ditumpur ludeskeun. Nimas Kancana Wungu akhirna sasadu bari nganuhunkeun ka Damar Anting. Dumeh geus daek nulungan sakabeh kulawargana. Tapi nu sabenerna lain eta anu dipiharap ku dirina. Kusabab sanajan Nimas Kancana Wungu teu nganuhunkeun oge moal jadi pasoalan anu penting manehna sadia nepungan Garini. Lianti eta Damar Anting boga kawajiban pikeun nalungtik
kayaan ambuna nusa nasib jeung Nimas Kancana Wungu. Atuh caritana beuki panjang deui nalika Damar Anting nanyakeun di mana nu sabenerna Nyi Ratih salila ieu ayana. Harita kayaan di jero gedong kadipaten antara Nimas Kancana Wungu, Nilam Hanum jeung Damar Anting. Anteng ngaregepkeun katerangan ngeunaan Nyi Ratih. Panjang lebar Nimas Kancana Wungu dina nyaritana ngarajut lalampahan jeung nuka alaman. Hiji-hiji jejerna disambungkeun malah mandar jadi hiji katerangan anu bisa dipercaya. Ngajentrekeun patempatan di Linggabuana anu dipake imah tahanan pikeun Nyi Ratih. Kusabab sok sanajan caritana geus puluhan tahun, tapi pamadagan Nyi Ratih tetep pengku, teu unggut kalinduan, teu oya gaanginan, kitu ceuk paribasana. Dirina tetep nolak sanajan dibibita ku harta barana ngarah daek dikawin ku Ki Jantra. Anu matak salila ieu Ki Jantra teu weleh morang maring meupeus keuyang kaunggal awewe dumeh ngarasa peunggas pangharepan. Kajaba teh eta Ki Jantra katalian ku sumpah yen salila manehna can bisa menangkeun kujang emas. Dirina moal bisa ngagaulan Nyi Ratih alatan jangjina jeung Prabu Durawisesa teh. Nilam Hanum ngeluk tungkul ngarasa diri kabawa ku sedihna lalakon hirup Damar Anting tisaprak ditinggalkeun ku nu jadi rama jeung ibuna alatan kabiadaban Ki Jantra. Tapi salian ti eta aya rasa hanjakal ngabalun hatena. Nu paling jero nyaeta rasa hanjakal pedah geus nenden pangharepan ka Damar Anting. Hanas diri boga angkeuhan sejas satia satuhu, tapi ku ayana carita ngeunaan garini harapanana ngadadak sirna sapada harita. Panyangkana geus moal bireuk deui moal pati-pati Damar Anting daek asruk-asrukan toh pati jiwa raga demi maluruh Nimas Kancana Wungu mun eueuh hate kadua leutik ka anakna nyatana ka Nyimas Garini. Tapi kanyataanana teu sakabeh bener, kusabab aya nu leuwih penting nyaeta maluruh ibu ramana. Isukna Damar Anting pamitan sajan neruskeun lalampahanana demi tujuanana ka Linggabuana. Sedangkeun Nimas Kancana Wungu jeung Nilam Hanum tetep ranggenek di Kadipaten Banjaran. Para wargi sadayana, kajadian nu saterusna sanggeus Damar Anting ninggalkeun Kadipaten Banjaran, kacaturkeun di hiji nusa nu aya di tengah motahna cai laut kidul. Ombak pagulung-gulung pating jelegur neunggaran batu karang. Budahna mancabura maseuhan basisir. Sedengkeun nu sawarehna nyimbeuhan manuk-manuk walet anu aleuntreup dina tungtung batu karang. Nusa Kambang kitu katelahna mangrupakeun hiji wewengkon anu dipinuhan ku batu-batu taringgul jabagaledeh. Kaayaanana arang langka kasabaku manusia kusabab jarang kaliliwatan ku kapal-kapal dagang atawa para pamayang anu mindeng neangan lauk pikeun nyukupan pangabutuhna masing-masing. Ku hal eta Nusa Kambang mangrupakeun hiji tempat anu kacida geueumanana. Teu saeutik korban nyawa ngalayang keur sing saha wae anu maksa asup ka eta tempat. Saurang manusia anu buukna panjang awut-awutan, kukuna marencos seukeut. Sorot matana galak gugurilapan jiga letah seuneu anu mencrong teu ngicep-ngicep ka pelebah batu karang anu nyodor ka lautkeun. Coba hideungna disada kekelebetan katiup angin sagara. Jorelat, celeg. Ngan ukur sajorelat eta jalma geus aya na luhur batu karang bari seuri cicirihilan.
mata kukurayeun sakur nu ngadengena. Ni weling sanca kitu kasebutna. Eta saurang nini jawarati golongan hideung. Kawingitan jeung kasaktianana geus kakoncara ka sakabe pangeussi laut kidul. Malah mah nepi ka kiwari saurang oge can aya nu kungsi mampuh nandingan kasaktian nini weling. Nu mata teu saeutik para jawara ngadon datang ka Nusa Kambang demi ngalap ilmu ka nini weling. Seurina nini weling sanca mampu ngageterkeun dunya para lalembut, ngagerwahkeun sakabe pangeusina nepi ka paburisat lompat ka tengah laut. Ni weling sanca nangtung luhureun batu karang, sedengkeun handapeunana palebah sasela batu aya hiji lawang guha. Di jerona ngurutug cai nyurug ti luhur mapai sesela sempitna karang. Sajorelat nini weling sanca ngabelesat jiga kalangkang ngalayang asup muru ka jero guha. Gerakanana ngarandag palebah cai nyurug sedengkeun sorot matana mencrong seukeut ka hiji jirim anu keur mendeko sila dina luhur batu. Geralugai Andika Jantra tempo aing geus waktuna silaing mere kasenangan ka kaula. Ceuk nini weling sanca nyalukan Ki Jantra di barung kuliar mata mesumna. Kalayan teu kungsi 2 kali ngagerowan Ki Jantra nyah beunta. Tungtung bibirna nyerengeh seuri barang nenjo manusia nu aya di hareupeunana. Nyi weling ngan sakitu anu kakedal tina lisan Ki Jantra semu ngagerendeng. Nu saterusna maehna tuluy pakuniang tina silana nyamperkeun ka nini weling sanca bari dodongkoan. Jantra dina peuting ieu silaing kudu bisa nyenangkeun kaula, kusabab eta mangrupakeun hiji syarat sangkan ilmu kula bisa nyerep kana diri Andika. Mangganyi simkuring siap kalayan suka hati ngaladenan nyai. Ki Jantra nembalan ditungtungan ku seuri ngabarakata. Matana satengah molotot dumeh nempo awak peot nini weling sanca anu geus teu katempelan benang salambar-lambar ancan. Ti korona lok-lokan, tapi ieu mah lain pedah kabita. Tapi nu sabenerna mah teu kuat asa hayang ongkek kusabab awak nini weling sanca ngaluarkeun bau hangru nu kacida sangetna. Ki Jantra ngagerendeng jeraweun hatena. Beuh, ayaku apes jeung sial nasib aing. Coba mun nyirati nu pasrah jiga kieu teh ka aing, meureun bagja ieu hate. Aduh, mun seug teu butuh ku elmuna, narajis jeung sudi abrig-abrigan teuing, aing kudu ngagaulan ini peot jiga kieu. Coba ampun ting namun bau hangru kieu. Aduh, eta susu mending geus ranyet gitu. Alah. Kitu harita gerendeng hatena Ki Jantra kukulutus. Sedengkeun nini weling sanca jika nu surti kana eusi hate Ki Jantra. Ulah hariwang Jantra, kaula nyaho kana kahayang silaing. Sok geura sidik-sidik kula. Yakin silaing ayeuna manu bakal malik mika cinta ka kaula deuleu. Sanggeus nyarita kitu ni weling sanca ngakibegeun awakna. Kibek. Nah atuh breh teh sapada harita kulitna nu tadi pareot teh kiwari robah jadi calangker
pengker jengesi jika awewe umur 20 tahunan nya kitu deui rupana anu ilu robah jadi geulis bau awakna jadi ngahiliwir sengit kembang ros beureum ngajadikeun birahi Ki Jantra langsung muncak kana embun-embunan. Si Kusmin ajol-ajolan jika nu geus teu kuat hayang gerak kaluar tina jero warangkana. Pamiarsa sadayana teu kudu didongengkeun kumaha kajadian anu satuluina. Da masing-masing geus tangtu sapamikiran. Ngan anu jelas mah ieu waktosna tos pamiarsa. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kugitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.